tuh darengekeun ku sia nya tah kan udara remo nya gara-gara sia dara remo di lemur pakuan tah warga anu di dinya merasa terganggu cik atuh kudu malalikir atunya ulah sembarangan atuh ari unjuk rasa teh da eta mah lemur pemukiman asa ku garoblok-goblok teuing nya aduh aing mah euy cing baralek we lamun rek unjuk rasa teh atuh di gedung gubernur kitu nya di gedungna lain di pemukiman tah akhirna teh pan jadi ngaganggu ka masyarakat anu rek balanya teh lah anu arek kuli teh ya apan jadi ganggu na ari sia teh malalikir kadinya nya aing bingung nya aduh pinter ku pinterna sia mah nya pinterna pinter garoblog jelema teh nya aing mah hade ulah kitu deui eta teu puguh ting aing mah nya tah akhirna teh kaganggu batur teh gara-gara dara demo teh nya arampun pisan ceuk aing ge lamun di demo teh kudu di tempatna atuh ulah di lemur goblok eta mah pemukiman tah ayeuna mah wayahna we sia teh geus baralik ngararopi kitu nya ali teu parwasa mah lah aing mah jadi karareuheul pisan ngaganggu eta teh ka masyarakat anu rek digarawe anu rek ka sarawa anu rek ka mana jadi kaganggu tah batur maneangan duit rek nafkah jadi kaganggu ku sararia nu teu pararuguh aing mah